tuang geus, kari dilanjut ngopi, bari lalajo HP. Aduh. Alah. Asa mani wah beban hirup teh jiga kieu mah. Beuteung seubeuh dikalemkeun ku ngopi. Aduh. Kunaon nya? Jiga hayam kula leruk. Kumaha naon, Kang? Resugan tas di mana? Teuing kalatna jiga kitu kalah. Nyai tos ti mamah, Kang. Mamah saha? Mamah Akang mitohan Nyai. Aya naon sugan deh? Kapanan kieu, Kang? Di mamah teh aya teteh, aya Aang, bibi, aya mamang. Ua ogenan aya, Kang. Maksud Nyai mah bener. Nyai mah hayang ngaharumkeun nama keluarga. Ari derbe ku mamah dicarekan, Kang. Dicarekan pedah naon sugan? Kapan kieu, Kang? Nyai teh mawa cai dina ember. Anuan we moal 5 bungkus. Banjurkeun we ku Nyai ka keluarga, Kang. Ngaraseungit. Bagus. Untung tadi boroan ge sakalian. Maksudna mengharumkan keluarga teh lain kudu dibanjur ku moto ngarah seungit. Tapi urang teh kudu berbuat baik ka masyarakat, ka umum. Ngarah urang di mata keluarga teh harum di mata keluarga kadinya maksudna. Oh, gitu, Kang. Atuh kumaha Nyai ieu, Kang? Teuing lah, untung teu diboroan gen. Ka mana, Kang? Milu ka ditu deui boroan nyai. Kang? Kang? Singget geuning pagawean euy. Si Akang keur naon nya? Nah, sok meuni geuring Kang, atos can. diperkirakeun beres. Hayu atuh cuang ngopi heula. Masalah ngopi, Akang moal nolak. Gaskeun. Sip, yuk. Let's go. Di luarnya ngopi nanya. Harudang euy. On, Kang. Aduh. Ngebul bersin bae nya euy. Digana mun kopian cocok pisan. Enggak, Kang, kopina. Siap. Atur nuhun Nyai. Sami-sami ieu lalawuhna kari 2, Kang, hiji sewangnya. Siap. Tuh geuning Kang, pagawean imah hari gotong royong mah tereh. Heeh, pisan nih bener. Pokoknya ini mah kudu sauyunan. Tah, gitu atuh Kang, ari sakalian Akang teu digawe mah nya. Bantuan pagaweannya di imah, jadi kan tereh. Siap. Ih, Kang, ngopi, Kang. Siap. Mata nih gue pak. Bongan saha pengasi. Aing gak karake wawuh. Ah! Mah heuh. Heuh dagoan. Ieu langsung mangkat kadinya ayeuna. Nya dagoan.
Siap yuk. Nye, Naon? asana. Kumaha? Astagfirullahaladzim. Naon di? Set rusuh. Kumaha? Yang duit 10.000 rek Mang Koko. Buru kan ulah kalau bangahulang. Akan beli bensin jeung beli udud. Ari Akang duit 10.000 ti mana di Kang? Lah ulah sareng kalau loba drama nya geus beak duit di kamari. Engko berek gua Kang. Ari Akang kan minta nage unggal poe Kang. Beh ditu kamarina 10.000. Terus kamari 5.000. Ayeuna 10.000 deui. Ulah kalah nyeramahan. Buru kan ada butuh nage ayeuna. Karena 10.000 akan beli udud jeung beli bensin ya. Mang Koko ngadagoan. Sabar. Ya, ari sakirana Akang arek dipenta deui mah duit ulah sareng dibikeun ka Nyai. Dan Nyai ge meureun kudu dahar Kang. Lah buru ulah loba obrol karena 10.000 engke deui ceramah mah peuting ari sosorean. Yang asih ceramah pugu Nyai teu boga duit Kang. Ya Kang, ayeuna mah lamun sakirana duit rek dipenta deui ulah dibikeun ka Nyai. Nyai teh pamajikan Akang nu kudu dinapkahan, lain cengcelengan. Kalah nyeramahan. Yo buru geus nya. Lah, geus jung indit. Aduh. Akang, Naon nya? Madinya sih cacing kalung kapoe nya. Jejeretean. sanes kitu Kang. Nah. Akang ayeuna mamna bade sareng naon? Bebas lah kumaha nyai, kumaha nu masak. Akang mah nurut ku kumaha ge. Sareng belum lauk Boleh. atau opor ayam Nah, eta mah Akang suka pisan. atau pindang gurame? Boleh kacida. Ganti Kang, lapis daging sapi. Komo eta mah Akang mani suka kacida. Kek. Akang aya rada teu kahartian nya euy. Teu kaharti kumaha Kang? Lain nyai eta bisa nawaran. Hayang opor hayam mah, hayang lapis daging mah. Sigana nyai menang milik. Dibere duit ku mamanya. Henteu Kang. Pan Nyai rek menta ka Akang, Nyai apal Akang tes gajihan. Bu duitna Kang, rek meuli. Balik bare kana duit mah. Antosannya Bar.